Jadi gegede banyak itu di pikiran sebenarnya mah. Gegede di pikiran si Imam Ghazali mah. Urang nyeri mata di pikiran, nyeri celit di pikiran, nyeri irung di pikiran, terus nyeri beteng dan di pikiran sebenarnya mah. Tok gerage anu boga kreditan geringet tereh modar teh jelema. Sok gerage pejabat garering dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah, Masya Allah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyam. Yang saya muliakan para kesepuhan Kampung Doyong, Kampung Doyong. Bil khusus kepada Kiai Haji Mamun, juga kepada RT seumur hidup, ialah RT Haji Arif, juga kepada tamu yang jauh dari planet sana, ialah Profesor Dr. Kiai Haji Supendi beserta kru baca manakib. Alhamdulillah pada malam ini kita kumpul di rumah Bapak Dr. Haji Mujiono yang saya hormati. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam rangka walimatul arus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita kumpul di sini pulang minimal perut kenyang, minimal. Tetapi urusan perut mah gampang, yang penting urusan pencerahan hati. Mudah-mudahan hati kita semua jadi terang, jadi terbuka, sehingga menjadi luluh. Akibat dari luluh terang, cerah, jadi nanti hari Minggu kita kondangan.
Ya amin atuh. Hari Minggu atau hari Senin. Saya insyaallah nikahkan Minggu ba'da zuhur. Jadi nikah hari Minggu, resepsi hari Senin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya ngedengar marhabat tadi seneng di kota. Doyong kan kota. Kota kebanjiran. Wong di televisi aja ada. Di Kompas juga beritanya ada. Doyong kebanjiran. Katanya. Total tuh mana emang? Oh, di bawah sono. Di sini bukan total. Iya, doyong di sini. Enggak mau dia. Dikatain total enggak mau. Ya alhamdulillah saya di perjalanan mendengar berita bahwa Jakarta banjir. Biarinlah Jakarta ini, kata saya kan gitu. Biarin. Ada lagi berita istana juga kebanjiran. Orang-orang istana siap boyong ke Bogor. Ya biarin lah. Kata saya biar pada mati juga ya nggak apa-apalah. Tapi pas begitu ada berita lagi total banjir, langsung saya ingat sama RT Arif. Mati enggak dia ya? Masya Allah. Sebab kalau ditotalkan banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita jadi ingat. Masya Allah, ternyata ya alhamdulillah masih pada hidup. Ya masih pada hidup. Berarti kan gak apa-apa. Banjir gak ngaruh. Banjir kita kayak di Ethiopia, kelaparan beranak aja terus aja. Jadi kelaparan tuh gak ngaruh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berkumpul di rumah Bapak Haji Mujiono dalam rangka rasulan, bertawasul kepada ahli-ahli kubur, khususnya kepada Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon barokahnya. Sebab Pak Haji sekeluarga punya hajat, yang punya maksud akan menikahkan putrinya yang bernama Pratiningsi dengan Nur Febri. Saya itu kalau ngedengar pertikahan cemburu. Iya. Maksudnya jatah kita kan 4, kan baru 1. Iya, jadi cemburu saya. Kenapa yang lain lagi? 1 tinggal 3. Sama, beliau juga 1. Ini juga 1. Mobil punya, perusahaan ada, rumah punya 2, 3, istri 1. Ini kan gak bagus ini. Iya, maksudnya nggak bagus. Mestinya perempuannya yang nawarin. Kalau nggak nawarin ya nggak jadi. Akhirnya karena perempuannya nggak nawarin, suaminya juga takut, ya cukup 1 saja. Yang penting sakinah mawaddah warohmah. Mau buat apa punya 2, punya 3, tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab yang diatur tuh cuma schedule kilir. Habis dari yang muda ntar kemana ya? Ke yang tua berapa hari ke yang muda lagi. Kapan mau husunya sholat? Lebih dikit pentungan udah gini aja. Udahlah kita merombongan 1 aja ya. Iya udah. Yang jelas nikah itu dianjurkan oleh agama.
oleh syara. Agama menganjurkan supaya menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Orang yang tidak kawin, yang tidak nikah dibenci oleh Kangjeng Nabi. Orang yang tidak kawin dibenci oleh Kangjeng Nabi. Falaisa minni. Orang yang tidak nikah bukan termasuk umatku yang sempurna. Masya Allah. Kalau orang yang nikah berarti sudah dianggap umat Kangjeng. Kalau satu saja sudah dianggap, apalagi 2, 3. Sangat dianggap. Iya kan? Masya Allah. Nikah itu perjalanan Kangjeng Nabi. Bahkan seluruh Nabi nikah. Dan ada yang istimewa, Kangjeng Nabi Sulaiman istrinya 1000. 1000. Ya Allah. Maksudnya kok kuat ya? 1000. Bahkan pernah dijejer 1000. Antri. Maksudnya pengen punya anak laki-laki. Kalau malam itu dijima 1000, maksudnya supaya hamil bareng, nanti melahirkan laki-laki semua, biar jadi prajurit perang untuk melawan musuh-musuh Allah. Perang gak usah sama orang lain, sama anak saja 1000 udah cukup. Ya Allah, itu Kangjeng Nabi Sulaiman, ya Allah, satu malam naikin 1000 kuat. Pamuji walaupun punya obat, 2 aja 2, besok ke rumah sakit. Ke rumah sakit besok. Ini 1000. Ya Allah, ya Rabbi. Kuat. Mang Haji sapeting pernah seberapa kali itu. Udah godeng kepala dia. Waduh. Tanpa nikah turunan jadi kurang. Kalau kurang turunan berarti umat jadi kurang. Kalau umat kurang, kalau nanti ada serangan dari Amerika kan susah. Kalah kita. Sekarang makanya Amerika takut sama orang Indonesia. Ini banyak. Jadi jangan dulu tentara dah. Anak-anak kita aja yuk lu sono biar pada mati lu. Perang lu. Ya kalau dia punya 1000 peluru, ya udah dikasihkan aja 1000 rakyat. 2000 peluru, 2000 peluru, udah tinggal gitu-gitu aja. Jadi tuker-tukeran. Ntar habis peluru kita kan masih hidup, kawin lagi kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi lamun urang ieu hirup bersyariat dianjurkeun nikah. Tetapi ketika urang geus manteng hirup ka Allah, kadang-kadang teu hayang ka awewe. Teu hayang ka awewe teh mun mantap, sebab leuwih indah ka Allah dibandingkeun jeung awewe. Indahan keneh zikir ka Allah dibanding ka awewe. Komo bangsa mobil, motor, tuh nilai ya. Komo ngeridit mah cangkel. Teu cangkel. RT Arif yang ngeridit bae kuru jangan. Di dunia bae kuru komo di akhirat dibelum sia teh. Ada satu nabi yang terkenal dengan gantengnya ialah Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Kangjeng Nabi Yusuf makasih
kasep jasa. Lamun urang tas deuleu Kangjeng Nabi Yusuf, Ajun deuleu Haji Pendi, hayang utah. Sebel. Ku kasep-kasep dak orang deuleu nu kasep teh kan seneng hate teh jembar. Neuleu nu kasep, neuleu nu geulis hate senang. Walaupun lapar jadi terasa seubeuh. Tapi urang keur seubeuh neuleu Haji Pendi lapar. Ya kan banget lain banget jelema banget perang mah ya. Kangjeng Nabi Yusuf kasep mantap diibaratkeun samangka dibelah dua, sabelah dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah babarengan urang kabehan. Uyuhan ieu urang aya irungan ieu bener teh. Uyuhan sapira sabelah samangka babarengan ku urang kabeh. Kangjeng Nabi Yusuf sabelah sorangan. Masya Allah. Kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipicen ka sumur ku dulurna, diangkat ku pedagang, dijual jadikeun abid, nu meulina adalah patih haju raja, ayalah di kerajaan Mesir. Kasep Kangjeng Nabi Yusuf keur memujana kasep. Eta pamajikan raja disebutna naon pamajikan raja? Permaisuri. Ngaranna Siti Zulaikha. Atuh di Mesir mah jeung nu jore. Urang ka Mesir neangan nu penghek irung moal aya. Neangan anu irungna teu mancung di Mesir moal aya, sakumaha moal aya nu mancung di endoyong. Di doyong neangan nu mancung moal aya pengek kabeh. Di Mesir bulah keur ka Mesir. Neuleuh jelema teh karasep jeung garelis. Ya Allah, Haji Pendi mah Haji Pendi di Mesir asal aya awewe neuleuh nuturkeun awewe mun teu dikitukeun atuh kitu bae. Garelis aya teu nabrak trotoar kan lempang teh ya Allah, kaget beureun neuleuh urang Mesir garelis jasa. Pelayan restoran diparoto padahal eta pelayan ku boloon. Tuh sini tunjuknya na eta pelayan lihat sakira pelayan atau diparoto ku jadi kieu. Waduh dasar aroplok kabeh. Masya Allah, emang bener garelis bener di Yordan. Ya Allah, ingat ke Haji Mamin bae Noel kakula cek Haji Mamin ieu lamun di urang jadi bintang film sakian ieu. Lawakina nya kasep, awawena geulis, mun di urang jara di bintang film di dieu mah cekna jadi pelayan. Ta eta di Mesir, karasep garelis. Komo Kangjeng Nabi Yusuf mah. Nah, kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipake kahayang ku Siti Zulaikha. Gancang caritana Kangjeng Nabi Yusuf di kamar disampeurkeun ku Siti Zulaikha. Siti Zulaikha na geus siap, geus teu make calana jero. Mangkani urang Mesir. Ulah nyaritakeun model orang doyong. Sapira orang doyong tuh, orang doyong mah lamun ditanya saking pundi? Saking Brebes. Ireng kumaha. Ieu mah urang Mesir atuh boh. Geus teu make kutang. Ya Allah. Mangkaning susuna. Papaya jasa je pendi ya. Coba ke pakaianan nu carang teh model sipon. Aduh. Kangjeng Nabi Yusuf diudag-udag di kamar. Maksudna titah ngazina. Beunang bajuna. Kangjeng Nabi Yusuf keukeuh embung, tarik, ngerewek. Soe. Tapi terus dipaksa Kangjeng Nabi Yusuf teh beunang titah nangkep ka Siti Zulaikha. Lamun RT Arif
dipaksa teu kudu ku Siti Zulaikha teu kudu ku si Suminem belah asana teu kudu dipaksa teh Arif malah ngajakan aduh ya Allah ya Rabbi ieu mah diajakan tetep embuk ngan ngaran-ngaran manusia begitu neuleuh sosok Siti Zulaikha luar biasa nya geulis nya rapih aya ser syahwat biasa tuh ngaranna ge lalaki normal jeung awewe atuh aya syahwat cepet Gusti Allah nurunkeun malaikat Jibril mencet awakna dipencetlah dikaluarkeun cai manina melalui ramona set setelah keluar cai mani geus teu berdaya kitulah Allah deuk nyalametkeun hambana gampangkeun Allah atuh mun teh Arif geus teu kudu ku malaikat Jibril geus pokona kaluar sorangan we teh geus mah ya Allah ya Rabbi tidinya lah teu berhasil Siti Zulaikha akhirna Kangjeng Nabi Yusufna ganjang caritana di sidang persidanganna tetep menang nama lantaran dideuleuh soekna baju laporan Siti Zulaikha nama dek dizinahan ku Kangjeng Nabi Yusuf tapi Kangjeng Nabi Yusuf inkar kanyahoan tina baju lamun baju soekna dihareup berarti ieu bener Kangjeng Nabi Yusuf nu deuk ngazinahan Siti Zulaikha na meureun embung nyoekeun baju tapi lamun soekna ditukang berarti diudag ku Siti Zulaikha sehingga benang soek kan menang Kangjeng Nabi Yusuf sebab soekna ditukang tetapi tetep hukum tiba heula ge meureunana nu gede masuk ngulan-ngulinkeun hukum dielehkeunlah Kangjeng Nabi Yusuf akhirna diasupkeunlah ka penjara dengan berbagai-bagai kesalahan geus teu kacaritakeun panjang kebe dina tafsir kacaritakeun mah akhirna Siti Zulaikha na ditinggalkeun ku salaki terus Siti Zulaikha ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Yusuf na dipenjara terus ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf asal neuleuh daun Yusuf waduh neuleuh bangkong Yusuf Masya Allah kos Haji Pendi baheula ka pebenena waduh kesemaran geus teu meunang neuleuhna naon aya anggel ge ditangkep we oh dindaku geus kos kitu bae eta bangsa Sibloon ieu teh ngaranna gitu tah ieu Siti Zulaikha akhirna disalametkeun ku Gusti Allah boga guru lah nyana dibimbing mengarah ke Gusti Allah akhirna berzikirlah nyana sanggeurna berzikir pelampiasan cinta anu keterlaluan dialihkeun ku ari nu tadina cinta ka Kangjeng Nabi Yusuf yakni ka makhluk ku ari dialihkeun cinta ka Khaliq zikir terus jangan yang penting illallah 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 dengan bimbingan maka Siti Zulaikha berangsur poho manteng ka Gusti Allah kuari geus pindah rarasaan nu tadina dedeleuan ieu teh jadi kanikmatan sesuai jeung watakna kuari teu nu tadina dedengean indah mun ngadenge suara nu merdu sesuai jeung watakna kuari teu tadina irung ngambe resep nu seungit-seungit dunia
sesuai jeung watakna kuari teu kitu kene sungut leungeun beuteung jeung sajabana drastis 180 derajat karesep karena urusan dunia beralih ke urusan akhirat. Masya Allah kuari indah jasa Siti Zulaiha. Duta tadina cicing di istana kuari mah cicing di hadapan jembatan. Tetapi keindahan cicing di hadapan jembatan teh ngaleuwihan cicing di istana. Di cicing di istana mariweuh kudu boga pangladen tukang ngepel tukang sasapu ngaladenan dahar nginum pakaian mandi dan lain sebagainya riweuh keindahan dunia mah kuari mah di handapeun jembatan jeung Allah nikmatna luar biasa teu kadenge suara-suara nanaon teu kadeuleuh makhluk-makhluk teu kaambean duniawi hiji be Allah mantep biasa. Siti Zulaiha geus teu inget ka makhluk kuari ka Allah mah cicing handapeun jembatan. Allah ngeseuri sorangan jeung Allah nikmat diangkat jadi waliyatullah ngeunaheun kahujanan kaanginan kapanasan teu karasa sebab ieu ruh keur ka Allah. Lamun geus kaedanan Allah moal aya panyakit. Boro-boro kaedanan Allah edan biasa ge teu kena panyakit. Edan biasa be edan biasa jeung urang mah dahar hati-hati nginum hati-hati sesuai jeung aturan medis ulah loba teuing ieu coba ge tetep bae kena panyakit nu edan ngadaharna di pelbak urut batur teu gering-gering coba ge dulu nu edan ilamotan hees di mana bae teu gering nu edan eta ai si eta jadi gegede mah penyakit di pikiran sebenarnya mah gegede mah di pikiran cek Imam Ghazali mah urang nyeri mata di pikiran nyeri celit di pikiran nyeri irung di pikiran terus jadi beuteung dan di pikiran sebenarnya mah cok gerage anu boga kreditan gering tereh modar teh jelema sok gerage pejabat garering dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah Masya Allah lepas kaye menu edan urusan edan biasa bicara nu gering sebab pikiranana teu boga pikiranana naon nya ieu mah komo ka Gusti Allah mantak ulah kaget lamun Sunan Kalijaga cicing di sisi kali nyana kehujanan keanginan sesuai jeung instruksi guru muncak guru nacan ka dieu ulah wa kahudan iya tuh kahujanan keanginan biasa bae Syekh Samsudin Madura hatinya ada sesuai jeung guru encek guruna ulah wa ka nangtung lamun can datang iya tuh biasa betahunan kitu keneh kabelah dituna komotan Abdul Qadir dan lain-lain sebagainya kunaon eta manteng ka Allah. Masalah urang bayi bogoh jasa ka awewe bogoh jasa ka awewe ieu bogoh jasa isuk-isuk teu dahar sore teu dahar neulean foto tenden deui kieu urang ngaranna edan kan eta edan biarana edan jeung foto bae ge jeung foto geus indah jasa aduh nu leuwih bibirna dikiekeun deui dikiekeun deui ditenden deui kakara ge ditenden geus dicokot deui lecek ta foto iki tilu poe teu dahar teu nginum teu gering teu naon aju kunyana di titah kapanggih di pengkolan hujan-hujan ge hujanan jibreg sugan puyang hulun teu puyang teu naon biasa bae kunaon eta aya cinta gairah di jero hate antek cek ahli tasawuf mah awak kurang bisa senang awak kurang bisa bendu
awak kurang bisa seri, awak kurang bisa cerik. Naontah nu mantak ngajadikeun seri, cerik, senang, bendu? Aya naon di jero awak kurang? Aya nafsu. Coba ge nafsu na pilihan. Kunaon nu mantak jadi senang, kunaon nu mantak jadi cerik, kunaon nu mantak jadi bendu, kunaon nu mantak jadi pemurah, kunaon nu mantak aya naon di awak urang pagawean ahli tasawuf nu norekat nganyahokeun hal eta supaya deka Allah teh lempeng panyakit dipiceunan. Iya ya panyakitan di jero awak urang bisa seri, bisa cerik, bisa senang, bisa bendu dan lain sebagainya. Angin di jero awak urang aya angin anu nyulusup disebut nafsu. Eta lamun teu dipiceunan melalui bimbingan guru tetep urang moal bisa ibadah khusyuk ka Gusti Allah. Salat urang biasa bae kajun dipaksa-paksakeun. Allahu akbar. Tetep bae. Cak RT Arif teh bulan kamari mangges. Bulan hareup can aya duit. Mun eueuh duit ieu kumaha? 3 bulan diseret deui kontrakan. Motor kira. Coba ge timbul ti mana ya? Timbul ti mata, timbul ti ceuli nu bakal ngaramekeun kalbu. Mata urang dedeulean asup ka jero hate rame di jero hate. Ceuli urang dedengean asup ka jero hate rame di jero hate. Irung urang ngaambean asup ka jero hate rame di jero hate. Nu ngaramekeun hate urang mata, ceuli, irung rame di jero hate akibat dedeulean, akibat dedengean, akibat aambean. Bisa seri akibat leuleuh denge ngambe, bisa cerik akibat leuleuh denge ambe. Ieulah indra nu kudu diurusan ku urang. Mantak urang ngaji lalaunan syariat narapihan. Saenggeus teh syariat narapihan moal indah ibadah lamun urang can ngabersihan panyakit-panyakit. Moal indah ibadah aya bae sieun hudang ti peuting, sieun ka kuntilanak, sieun ka pocong. Bloon kan eta kos gitu. Aya eta. Ieu bae geus kolot sieun ka kuntilanak. Tapi kuarina aya kuntilanak beunang asup Islam tololnya. Sialnya teh internet bloon. Jadi kuntilanak beunang dicekelan. Waju ditanya dari mana, dari kuburan anu. Kamu kemana? Saya mau kembali lagi ceknya nanti dicekelan. Kita asup Islam heula. Kuntilanak maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah bimbing biasa wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Jadi kuari mah kuntilanak aya nu mualaf eta. Jadi lepasin balik deui ka kuburan. Geus macam-macam ieu kuari dunia internet teh kos karar itu. Bara rohongna gede jasa. Masa kuntilanak asup Islam? Nah, ieu situ jaya panjang ta urang lamun nyaritakeun eta penyakit di awak urang. Mata bisa seri urang ku mata, bisa cerik urang ku aya angin di jero awak urang. Urus ku urang. Nah, komo neungeus kolot mah coba tujukeun bata urang ka akhirat, cili urang ka akhirat, irung urang ka akhirat, sugut urang ka akhirat, golbu urang ka akhiratkeun. Lantaran geus moal kebal deui. Masa potongan kieu huis geus lain di luhur, jembut geus huisan. Mun moal ka mana deui? Asal moal kebal deui nu syariat mah bener teh. Atuh geus wayahna geus kudu lempeng ka Allah. Siti Zulaikha geus bisaeun ngaleungitkeun nu mazmumah, ngadatangkeun nu mahmudah,
nafsu-nafsu anu tercela cek agama dipicen sekaligus, nafsu-nafsu anu terpuji ditarik sehingga menjadikan ladzat. Iman teh ngan lain ngan sakadar iman disungut, lain sakadar percaya tapi karasa. Urang mah kuari lamun ditanya sia agamana naon, Islam. Pangeran sia Allah, nabi sia anjeun Nabi Muhammad. Ari Allah teh sifatna Allah mandeulekeun ka urang, sifatna teh ngadengekeun, nganyahokeun. Eta teh ngaranna akidah, kepercayaan. Percaya urang mun ditanya Allah ngadengekeun urang, Allah leuleukeun urang. Ngan can karasa. Encan karasa. Ciri encan karasa nyaho Allah neuleukeun, nonton TV terus. Mending ngorakeuna geus kolot. Pan eta pan goblok-goblok da jelema. Geus kolot Ki Haji deui. Nonton TV keneh eta mah goblok bin tolot. Mun aya di dieu eta Ki Haji goblok bin tolol, bin bloon. Mana punya anak. Asa geus kolot SMS-an jeung jahe bloon kan. Eta ngaradakan teu karasa iman. Teu urang lamun diaritakeun ka situ jahe can karasa. Sakumaha karasana urang lapar, sakumaha karasana urang seubeuh, urang nu ngarasakeun urang lapar karasa, urang seubeuh karasa. Iman teh mun geus karasa isin ka Gusti Allah, moal daekeun boga TV, moal daekeun boga HP, isin deuk nanaonan lah. Tuh, pun urang mah geus atuh dijual HP, memang kurang dijual. Jepang meuli BlackBerry. Waduh, duk beli BlackBerry beneran, waduh, ganti urang mah. TV kunaon teh dijual? Tasawufnya, ai isukna ganti. Nu bude. Tah eta urang mah iman ngan can karasa. Lamun geus karasa teu hayang nanaon, hayang zikir, maca sholawat, maca Quran, hayang eta teh salat. Hayangna teh salat. Ieu. Teu kadengean ku Siti Zulaikha langsung kieu ilallah Allah geus geunah. Ku ari rupa geus jadi nini Siti Zulaikha. Tapi iman jadi mantep ka Gusti Allah. Keur ngora iman luluh sehingga ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf barang geus kolot iman manteng teu hayang. Kangjeng Nabi Yusuf kacaritakeun jadi raja, begitu kacaritakeun jadi raja inget baheula teh dipikahayang ku seorang permaisuri ngaran Zulaikha. Deuk diteangan cek Kangjeng Nabi Yusuf. Jaboga pamajikan teh jadi raja mah hendeuk sabaraha bae oge di zaman harita mangga teh teuing deuk diteangan lantaran ieu Siti Zulaikha bogoheun jasa. Aya nu ngabejaan Tuan Raja Yusuf, aya Zulaikha di mana? Tuhan dapeun jembatan. Diudag ku Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran kerajaan, make mahkota kerajaan. Kuda anu disiapkeun kuda di istana. Berangkat Kangjeng Nabi Yusuf sorangan dek nyamperkeun Siti Zulaikha kapanggihandapeun jembatan. Assalamualaikum. Cicing bae Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing bae. Tanya assalamualaikum. Cicing. Toel aku Kangjeng Nabi Yusuf. Neng, wawan teu ka akang teu cek dia. Deuleuh lah deuleuh ieu nu kaset teh anu kaset. Teu wau cek Siti Zulaikha. Ke coba. Ieu lain Zulaikha. Cicing bae. Coba pandang ieu saha. Teu wau cek.
sugan di hati aya saha anu dipake ka deudeuh ka memet jeung ka cinta eueuh nu aya di hati saha kuari eueuh iwal ti Allah masyaallah ieu tadi coba sahanya ya ieu Yusuf oh Yusuf cek Siti Zulaikha Yusuf ya jangan sakituna aduh ya Allah cakang Yusuf haramat Zulaikha hayu urang ka istana embung cekna jang naon dunya lain pan maneh baheula teh ngudak kula ieu kula wari Yusuf geus jadi raja ieu urang ka istana baheula kaula ngudag-ngudag maneh keur can wauh jeung Allah ketika kaula kuari geus wauh jeung Allah makhluk mas sataiko ku henteu indit maneh Yusuf kula baker jeung Allah boh cek Kangjeng Nabi Yusuf murigak bulu aya eta ka Kangjeng Nabi Yusuf komo ka Haji Pendi mah meureun ditendang jeung diciulan geus teu aya geunya teh dulu Haji Pendi mah boro-boro Siti Zulaikha atuh si Suginem ngembungeun Suminem nah iyalah lamun geus ka Allah geus poho segala rupa urang kuari lantaran ka Allah na setengah-setengah atuh teu meunang manggi awewe komo nu nyingsat manggi nu nyingsat geus kolot ge kieu bae aduh tah budak seutik deui mah seutik deui kadeulean aduh belum tuh coba nyana naik angkot amprok jeung pahareup-hareup jeung si mbana make rok mini kieu kahayang kula mah jageus kolot malingeus atuh kieu nya jageus kolot mah pantes kieu teu jana mah datang ka si mbana isinin ipet-ipetan kikieuan anyar terus lagi dasar geus kolot belon eta kula teu boga ka isin imanna ipis jasa iman ipis atuh geus bae neuleuh kikituan ieu mah kieu we da jero hatena seutik deui teh budak kadeuleut teh apengna nah kuari mah ulah ngukur ka Haji Pendi urang bae lah mun awewe liwat pingpingna kadeuleut ku urang dilirik apa peureum coba babarengan coba peureum apa dideuleu terus RT Arif bloon atuh eta mah ukuranna kitu bae sih ukuranna geus berapa lamun aya we liwat pingpingna putih dideuleu kadeuleu ku urang teh duh tah eta teh kan haram urang beheulanan urang mun neuleu kitu tah peureum apa peureum hah entah berarti iman urang ipis kena jasa masih kena resep mata pakai neuleuh sesuai jeung watakna ipis berarti ieu mah jang ukur-ngukur diri urang bahwa diri urang ipis kene iman teu berani urang meureumkeun mata ketika neuleuh nu diharamkeun ku Allah meureun aya zina ona meureun urang ge embung aya zina mah meureun misalna aya awewe rangda aju ka Haji Arif ji ka dieu aya naon kula mah ieu asal disarean bae sedekah lillahi taala cak Arif teh sedekah si sedekah embung aing tetep kula ge percayalah ka RT Arif aya kudu numpakan mah pasti malekeun wah kula ge iman mah ayaan nya ge aya kudu numpakan membungeun nya ge embung aing cek nya mau jore mah embung aya lah iman tapi aya neuleuh mah kitu kan neuleuh geulis irung mancung pingping biasa bujal lah bujal mun kada dideleukeun keneh sanajan lamun titah ngazinahan embung berarti kan iman urang teh pohara tah ipis komo datang ka daek zina mah naudzubillah min karna ieu mah keur carita bahwa ketika urang encan manteng ka Gusti Allah neuleuh awewe resep bae ketika urang manteng ka Gusti Allah contona Siti Zulaikha geus embung kalau itu nama panjang akhirnya mah tetep dingorakeun deui mukjizat ti Gusti Allah panjang dongeng ieu mangan eta bae keur carita
urusan syahwat. Mun urang bisa bersihan nafsu-nafsu urang. Loyog urang ge lain deui, kadeuleu loyogna lain deui, leumpangna lain deui, lirikanna lain tak. Kadeuleuan aya jelema bisa ibadah di hiji lembur kadeuleu, kanyahoan, kaambeuk. Sebab naon? Dina leumpang lain, dina lirikanna lain. Dina sagala naga lain we lamun geus ninggalkeun watek mata ceuli irung bakal kapanggih engke jeung baturna nu akur jeung nyana. Urang mah pada halayak rame kieu akur wae sebab teh urang kos kieu cabrek sagolongan lah jeung Haji Pedi jeung Haji eta RT kos kitu bae teh asal datang ka pae kitu bae buat gitu bae buat mentak hiji-hiji dah orang malah mendingan resep bae kanu bisa sakitu bae geus. Wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim li ahli panghandapna bagian kawalian ngabenerkeun kawali jeung pasrah sebab urang mah teu bisa cinta bae kanu bisa sebab berat jasa urang nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh hiji deui anu cinta ka Allah Imam Sibaweh. Imam Sibaweh teh kiai mun santri kiai nyanahu cucugud ahli nahu Sibaweh. Moal aya dua keputusan grammar pembacaan. Keputusan nomor hiji adalah Imam Sibaweh. Kacaritakeun emma jeung bapana hayang deuleu Imam Sibaweh kawin lantaran nyana teu daekeun kawin. Akhirna dikawinkeunlah ku bapana ka hiji awewe nu geulis, pinter, turunanana bagus. Barang geus kawin biasa we geus kawin. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Pemajikanna di jero kamar atuh geus bersoleh, siap tempur. Teu pake calana, teu pake kutal. Geus mantep. Mun Haji Peni geus teu babanyo acan. Langsung ceklak bae geus sakumaha naik sado. Tetapi Imam Sibaweh balik di masjid dah ngamparkeun sajadah salat Allahu Akbar. Likum Allahu Akbar didelegeun ku pamajikanana sampai jam 1 jam 2. Wah cak nyana meureun moal malam ieu mah. Meureun geus bente malam eta salamet. Malam kadua kitu keneh. Salat di Allah. Malam katilu salat keneh bae. Cik pamajikanna meureun aya jeung kiai mah kieu meureun cek. Terus bae aya pamake meureun lah datang ka 7 poe mah bener datang ka 7 poe salat. Geus 7 poe kan siap teh ka 8 poe salat keneh bae. 9 poe 10 poe cek pamajikanna meureun datang ka 40 poe meureun. Kan aya nu sok pamake kitu kan. Kalau baheula mah datang ka 40 poe cenah ulah dikumaha-kumaha. Belon taman tuh. Waktu itu tetap baik segerakan. Kata 40 poe masih kena sholat kena baik. Ya Allah. Akhirnya 41, 42 pemajikanna langsung bae tas diturunkan baju diasup-asup ke bebenah. Isuk-isuk langsung bebejakan itu anak. Di kamana neng? Balik cek. Kunaon emang? Teu kuna naon. Cih. Ieu kumaha emang aya naon jeung salaki? Teu aya naon. Pat aya naon si balik? Teu bae teu aya naon. Si bawe ka dieu cek mana? Ieu pamajikan deuk balik emang kunaon? Teu kuna naon mah. Neng emang aya naon ributan henteu. Si bawe emang kunaon ieu? Cek teu naon. Neng pan deuk balik emang kunaon? Puguh teu aya naon sakali mah. Maksudnya teh naon teh kuat tanyakeun we cenah kakak kuat si bae mah teu kurang apa nih bisa bejakeun cek pamajikanana nya nama salat maca Quran ngarang salat
maca Quran ngarang salat jadi eta pamajikan teu ditata henteu kunaon emang si bawe leuwih resep ka Allah batan ka pamajikan ya Allah Haji Pandi mah Haji Pandi leuwih resep ka pamajikan batan ka Allah tuh tilok baca Quran unggal peuting geus wae cenah mah ngomean susu malulu mentak ditanya anakna sabaraha 15 eleh kotok rintik mah tuh atuh teu naon nah iyalah sosok-sosok manusia anu cinta jasa ka Allah terabaikan urusan kanikmatan dunia ieu mah keur carita batur ngokos kitu teu bisa babagi nyana aya waliullah nu bisa babagi loba itu Imam Syafi'i madzhabul arba'ah jeung nu sajaba-sajabana tu Kangjeng Nabi biasa ieu mah keur madzhab mah moal madzhab mah ditarik ku Gusti Allah ke manusiaanana dieuweuhkeun sehingga poho ngan ka Allah hungkul tah lamun geus kos kitu jelema geus pohara jasa hese urang neangan model kos kitu ngan tetep aya mun kurang diteangan aya nah iyalah lamun ieu mah sakadar ukuran ngukur urang bae ai urang geus datang ka mana ieu hirup ternyata urang geus kolot ge can manteng ka Gusti Allah nu mantag can manteng loba panyakit di jero hate hubud dunya hubur yasa hubul jah hubul mal aya godob teu meunang salah saeutik jeung jelema bendu marah hiri etalah penyakit eta kaya ka alam ria ngaranna ujub dan sajbana urang lalaunan picenan saeutik abeh urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah carita soal antara lalaki jeung awewe seperti kos kitu ieu urang doakeun kedua mempelai mudah-mudahan diparanjangkeun umurna dikuatkeun jodona dibere keturunan anu soleh nu solihah dibere rizki anu loba jang ibadah sehingga akhir hayatna aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kitu keneh urang nu kumpul di dieu mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga urang husnul khotimah di akhirat urang babarengan di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Haji mujina jeung ibuna jeung panganten urang doakeun mudah-mudahan dina hajatna dibere berkah diturunan rahmat ku Gusti Allah mun nyana tatarukana sing jembar modalna sing kapulangkeun pokona mudah-mudahan aya dina rahmat Allah berkah sagala rupana amin ya rabbal alamin sakitu bae dihatur sim kuring urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasil maqasidana bil khair Allahumma hasil maqasidana wa muradana bil khair Allahumma hasil maqasidana
wa muradana wa murada sahibil hajah bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.